S A K A. Kunaon atuh mana Gun? Tuna naon? Ngadahar naon atuh? Tadi teh awe ngadahar sate domba jeung marane. Nah baru dak madaweuh nu kuna naon ngadahar sate domba teh? Emang tadi mana ngadahar sate domba nu mana? Eta nu di handap baskom. Ya udah eta mah urut ucing ngan ku urang ditusukan deui aya maneh. Aing mah. Naon mana nep? Aing keur ngalamun her euy. Gerak deui gerak. Diuk. Her, urang rek nanya mun maneh boga duit 10 juta kumaha dipake naon? Nyarek dipake meuli motor atuh. Lamun mana kira-kirana dipake naon? Ya urang mah rek dibikeun ka maneh we jang nambahan meuli motor. Kabeh dibikeun. Heeh, kabeh rek dibikeun ku aing ka maneh kabeh. Terus mana kumaha meureun duitna we sasana? Atuh gampang atuh urang mah. Kalem we kari ngalamun deui kan eta mah ngalamun. Gun, adi sih kunaon ngamepe wae? Aing keur neangan lowongan jadi artis euy. Goblok kaisa ngimpi teu. Ari mana teh apal milik mah. Urang aya lowongan jadi artis, syarat mah dipoto we. Heuh sakat atuh buru foto. Heuh sok Gun, eta bukna karepkeun atuh kabeh. Iya kan? Heuh, karepkeun kabeh. Sok. Eta cewek panenna bolotot jeung setik. Ayo ditu tah. Dekat tolol ke setik tah. Cekrek. Yo, mantap, udah. Ayo jadi artis naon dan fotona kitu. Film horor Gun, film juri. Aing jadi naon angke. Engke mana jadi genderuwana ame tong kudu di map. Cakep deui. Maneh kunaon euy cerik wae tah tadi ku aing di tempat-tempat teh. Aing nyeri hate ditolak ku awewe. Nu mana cing nempo awewena? Tah iya ya. Oh iya mah urang apal masalah maneh Gun. Ieu mah maneh kudu opat eng. Naon wae nep apat engteu nep. Hiji ngadoa, kadua ngaikhtiar, katilu ngalakonan sabar. Ari engka opatna naon nep? Anu ka opatna ngaca tuh mah nya beungeut kitu yang kan geulis ya.